ngantos ieu naga ngahulang ngaraga meneng ras mikiran ka putri anu kiwari dikantunkeun atuh ngadak-ngadak aya nu ngagubrak ka payuneunana nyaeta layon Sadewa. Kaget tenera ningali kaget tenera ningali kaget nak kiri-kiri lagi tenera ya ningali ya kubrak teh dulu. Dulu nepi ka ngagoloh-gor kitu ti korona kunaon. Manusia ayeuna nepi ka geus murah nyawa jelema. Cenah ayeuna teu panggih maehan batur. Gusti tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati ningali. Rarasaanna teh moal kapanggih padahal wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni. Sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Ayeuna zaman jelema anu disebut cukup belengur balaganaya artosna naon teh kula cukup belengur balaganaya teh teu beda ti ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh beak mamalana tina cukup belengur balaganaya teh nyaeta jegor-jegor kabobono buringas katitiwasan palalinter ai ngomongna mah ngan kabalingar dat dina teori ngajedogna cicingna dina teori duduh alam geus kieu zaman geus kieu Gusti Maha Agung tong boro mah kajeng kajelema parsasatoan oge eta di bismillahan heula sami hirup namanya kula sarua hirup tapi moal wakasuudon beureun buah ieu jelema nu boga dosa nah eta da pasti aya pitulung meureun lamun jelema bener mah tapi moal goreng di kaula suudon ka jelema ieu sae kula anu nyaho kada kajadian lintang ti manehna sorangan amalna manawi rahmat pitulung Allah nyarengan izin Allah izin Gusti nu kagungan kaula teh ngabogaan cupu dina buntut anu eusina tirta kamandalu nyaeta bisa ngubaran anu tatu da bisa na maot teh kulantaran tatu wujudna ruksak kurunganana matak manukna ngencar dek ditepung-tepungkeun deui getih patepung jeung getih urat patepung jeung urat daging patepung jeung daging kulit patepung jeung kulit waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya kalayan izin anjeunna mun can pastina tapi lamun geus pastina mah kaula moal bisa nolak lir malam tumraping api saciduhing metu sakacaping nyata Raden Sadewa dikeselakan tirta kamandalu lelemutanana kumpul deui nyawana jangira tangi kitu kersaning pangeran lilir yang merbangun kaya ngimpen sare sakedapan lilir yang merbangun kaya ngimpen sare sakedapan
ieu kaula. Geus aya tempat nu aneh di wae leuweung anu sakieu luang liwungna. Ka dieu sakedap kasep. Urang ngadongeng. Kaula moal ngaganggu jeung moal nganyeri. Yap ka dieu. Urang padu duaan. Nah, aya naga bisa ngomong. Araramehnya kula. Yap ka dieu sakedap. Moana naon? Dijamin. Aduh. Gila kieu nempo beungeut lagi. Aduh. Oh, laras. Kaagungan pangeran dugi ka kieu Gusti. Iya, kitu anu disebut naga bonar teh. Isahane. Sanes kula, sarip naga. Dupi kakasih teh. Sarip naga. Ke sakedap. Aya taroskeun hakim tos netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab hideuk. Larang aduh. Kaula keur ngalamun ai gubrag teh aya wujud ragrag hareupeun kaula. Ditinggal ku kaula layon anu ngagoloh-goloh ti corona. Cing 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 cing. Naon? Kajadian anu kaalaman ku hidup. Satu acana tadi masing pati. Aya sababna penginten. Nu mawi kaula teh ditandasa usaha. Aya we. Is. Moal pati-pati ditandasa lamun teu boga dosa. Tah dina soal dosa kaula. Mikir dugi ka ayeuna teu acan aya kasimpulanana naon dosa kaula. Mikir nyoreang alam ka tukang bisa aya laku lampah nu salah. Laras. Tapi diingat-ingat ku kaula acan kaula teh. Tapi naha bet aya nu nandasa kieu naon kajadian bari sanes anu liang saha. Pokona aya we. Dupi kakasih teh ngaran kaula Sadewa. Naon itu orang itu lemah jantung gitu? Saha Den Sadewa. Sadewa. Wah. Di mana hidup Sadewa? Kaula teh ti bumi Rotau, nagara sanes daerah wewengkon dupi kareh kepada sapon ku negara Amarta. Kakasih teh Sadewa. Leres. Kunaon sampean? Anu mawi Den nun Gusti nu kagungan nun dijabah. Naon? Ai kaula teh salaresna mah hideuk. Naon? Gaduh anak. Salira teh kagungan putra. Putra putri. Awewe pun anak teh. Oh istri. Saha kakasihna? Dewi Srengginiwati. Dewi Srengginiwati. Leres. Ayata pun anak teh geuring nang tunggalang layung. Ngingetan impianana. Pun anak teh ngimpi di patamanan penak sareng hiji jajaka kasep ngareng-pereng koneng kakasihna teh nyaeta anu disaurkeun ku hidupna me. Sadewa. Ayeuna teh pun anak teh kulan peuting tega kana sare beurang tega ninggalkeun barang dahar. Waas lamun lumpat ka tempat sare nangan ukur guguling nu digugulung dipake tilam ka eling. Kitu we sasamatna teh Sadewa. Den manawi luntur kolbu jemar mana. Naon? Panglanongankeun pun anak hideuk. Supados ulah gegerpekan teuing. Maksudna
Lanongan dokter Rupina ku tepang sarang salira oge bakat sagur nuhun upami kersa mileuheungkeun moal teu akei-akeian si cepot dipilih menang leuwih aing disangka ngipri ke rajin kawin teh ka anak naga sakedap dihaturanan linggih dah muka halangan ku gunung palid itu dinya aya guha keke rupina kaula teh sanes waktos we upami aya waktos biasa ayeuna mah kaula teh nuju repot ieu seueur bujengeun hapunten we pangarsa punten Den tulungan Den wah nyeri hati aing tangtos atuh kula oh iya ningali bapakna ningali wujud meureun kabaca hatena kabaca ku kaula cenah meureun bapakna geus kieu komo anakna eta meureun pikiranna teh tangtos pasti eta padahal lamun ningali anak aing mah teu gegerpekan beda kaula ngahormat kana keyakinan anjeun ngan lamun dipaksa engke nungtun Raja Wisuna gahayang aing dihina lajeng ieu naga duduk naga samanea terus sing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa nyaeta meureumkeun panonna matek mantra ngagunakeun aji sirep si megandana den nerah kingkang ngawatek aji kang den nerah ngawatek aji kang linewi angin pangnepikeun talatah kula ka manehna sabab kaula dina hate yakin lain dek niat jahat lain niat goreng maha tingali anjeunna bujeng ieu kana lengkah wujud manusia kana utek ati uninga maha dina sagalana nun Gusti upami leres aya jodoh dugikeun amanat kaula sadewa keuna ku wisaya nyang kerek dina gawir kerek tibra Halo kudu dipanggul bareng ku lamun heuh teh pimantueun nyapekeun nya pimantueun tapi teu naon demi Nyai no ngahaja amarek datang teh ka patamanan di dinya aya bale-bale ieu ama datang nah ieu lain anu panggih dina impian jeung Nyai teka catur di jalan parantos dugi nyaeta kahiji bale-bale anu patamanana luar biasa kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes lauk anu warna-warni cingkare boy bareng aya kemang tarate air mancur mungsrat
kayaan bersih aya runtah gelis sada swanter Kang Jarama kaulanun cing ya ka dieu no ka dieu bageun aya naon ti mana waya tukang Jarama teh kaulanun ya ka dieu no Kasabaran sabar bari janji dia sabarnya kurang aku Sepira nama ngahatuh kersemasuk ke pokoknya panjenengan ditampi nuhun mugia panjang umur rahmat anjeunna cing abus ngabaju miraga sukma salamina aya dina lindungan anjeunna teh nuhun ama kelanan teh saha sidik-sidik masing surti tetep masing antep hade cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamaga cing asak-asaknya nenyo bisi kaduhung jaga cing anu panggih dina impian cing nyai teh ieu rai tobat ama laras ieu pisan ti mana penakna keke tenang cari-cari ngagugahkeun nya sok cari-cari aduh ceuk ama cing asak-asaknya nek bisi lain laras ieu kaulan sok teu akurkeun jeung dina impian nyai waktu papanggih sok bayangkeun
Abang. Di mana wae pun pergi mual pisan kaula nun telepat di mana penakna keke tenang. Kunaon sama teh geuning nangis. Iya, nya. Asa disamar heulang mun kieu mah carana. Da moal teu dibawa ku salakina aing keung sorangan. Mau petangtos atuh kula. Tapi dahapna. Mau mut. Anak ieu. Tapi saacana kitu. Ngagugahkeun ya kelana. Ieu ayeuna mah. Cai, ci kopi, Laras. ci susu, leuteun nu raraos canak ka dieu engke ku ama dicalukan cekeng cek ama teh. Nyai ieu canak leuteun cek ama teh. Sok ku nyai ka dieu canak ya ulah nitah nu sejen. Timalan kaula nun jig ini.
pisan nama iya ama itu saha mana udah naon mana wit jalmi ngalangkung nuju kula prit celemot deh naon anak aing ngapampalerkeun aing cenah ngalieu tapi kadenge cek cenah jeplok eta paklim da sora hitut melain kitu brot cenah kitu teh eta baca lepot lajeng wae sang naga nyabut ilmu sirepna inggih waras we jati-jati cuma kaning waras we deui aduh Geus nu aneh dewa ieu tempat sumohon kula nah bet kenyataan ieu kejadian teh da lain ngimpi kaula teh laras patamanan anu sakitu itu kemang-kemang warna-warni rendah aduh nepi ka maksa kitu naga kunaon kaulah dibawa ka dieu naon maksudna dina kamelang dah hidup teh nyangkere we dina gawir di leuweung mangkaning satu galak ngungku satu nu beuki jelema daging jadi kaulah teh melang nyaah kudu deug sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta bilih hidup panjang keneh lalakon nu mawi ku kaulah dibantun ka dieu oge eta mah urusan kaula kaulah yakin kana pitulung sumuhun parieu teh pitulung laras kulan ulah papaliwat anjeun jeung rahmat diarep-arep rahmat ayeuna disingkirkeun sanajan datangna ti kaula tapi yakin dina hate lain dek ngajodohkeun tuang putra ka kaula nya upami aya jodoh mah ieu ka orai deui we tong ka manusia Allah ai kudu nyarita mah kaula punten ai mangga bade mulih deui kaula rek wangsu deui ka mana jalan mangga ke atuh urang ngaleut heula wah moal teu lalai ka hakanana ge atuh banset nu deui sagala aya seneng duren kolesterol ditapik aya dukuh geura sok batuk depresikan ya aya sirsak hasem gulaan teu beuki jaat kitunya jelema geuleuh mah jelema amak jelema kecewa gitu teu naon nyi kaula nun sanak leuteun ka dieu nu raraos kueh-kueh naon tapi rada mah teu beuki ya bala-bala tah manyaya kue saminggu deui ge teu dahar kaula kuat atur punten kaula nun ama ieu kaseneng ama cai kopi dina batok teu deui mugi panjang umur diperlukan garam Inggris saketika tapi no damel kaula nun punten atuh ngaleut heula oh mangga ama sok itu punten ka langkung mangga direret eta dupi teh tempat naon ai kitu duki ka arah rendah ke kemang-kemang warna-warni di papae semalar pantas pirage tempat ora ya kitu ai tiasa natana mah pirage guha ya bulan eta kemang naon geuning caket kolam eta anu koneng oh eta teh srengenge
kembang sarengenge matahari dugi kah kumaha itu sahanunatana punana anu nu tiasaan kekek dupi itu anu nyangcan gawir palih ditu kembang naon geuning ta eta teh kembang malati kunaon nyangcan hiji sin teu acan ligar teu acan aya bangbara nu nyeusup teh eta teh nya kumaha upami kaula tiasa metik eta kembang malati ih mangga da teu acan aya bangbara nu nyamber mangga teu acan aya bangbara nu nyeusup ai nya mapalai nuhun aduh marukana teu kaharti urang bae Saek. Aing dia tukang yen kata-kata mutiara. Tukang yen puisi. Laras. Baru kana teh. Raja Gomal aing baheula keur ngora. Oh. Baru kana teh nyaho, baru kana maksud tujuan hatena. Sanajan di piningan dina basa Kemang. Oh, da ngora heula kaula oge. Laras. Maksud teh sieun kaula teh tukang puisi baheula teh. Puisi buah salak, buah rambutan. Naon tah? Buah kadongdong dan buah golek. Eta teh nami bubuahan. Sae pisan. Sae teh. Nyari deui. Tidak ke atas. Buat kaki itu patut aduh. Raden Sadewa tekiat ku ajrih kalayan wibawa komara sang naga kaisinan mamalaena tina katarik kataji ka pati-pati ku istri nyaeta ku putrina ieu sang naga nyuuh dina pangkonanana. Aduh sadaya-daya sepuh nyalakeun beheung tangartek-tekeun suku genteng blokeun bari disik-sik dikunyit-kunyit dicacak di walang-walang rumaos kaula teh dugi kaluar biasa ngahinana tina rengkak tina rupa beungeut kaula eta teh mangrupakeun hiji panghinaan rumaos lepat ih teh yawios ase yawios dari lagi panempo beungeut bapana kieu tapi bukti nama itu gitu jadi laras pisan penastik kersayang tumampar dukaya naon riwayat tadina ieu sang naga teh kacak celakan Cisoca Nasadewa jadi ubar kange ieu sang naga leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana jangelek si horeng ieu teh dewa Anantagana atanapi hyang Anantagana nur cahya sesekar ningwang nur cahya sekar ningwang cahaya gilang gumilang gening dedeh kasih kaula teh bebas tina hukuman hiji dewa nu ngalangar baheula nyaeta kaula teh neuneun kahadean ka hiji istri tapi kaindungna eta budak nyaeta di tempat anu dilarang di sawarga kaula disapa nyatana jadi naga mangke anjeun bakal pulih kajati pulang ka satur bakal bulang di kasawarga mun anjeun kacak-celakan jalma suci da puluhan tahun kaula nida ieu jodoh nu mawa barokah teh mudah-mudahan hidup
beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan. Anjeun bakal ngambang di sagara rumah tangga eta parahu nu ditunggangan ku hidup. Ulah rapuh, ulah ripuh, ulah ropoh. Anggur cing repeh jeung rapih mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak. Sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab. Ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreng. Cing mawa jodoh anu patotos. Jodoh salamet lahir salamet batin. Bra geramiang hidup dina sagara rumah tangga. Yuk ku ama urang rengsekeun, urang ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Dage sidik batu turun kesik naek, itu purun ieu daek. Yuk di ditu ku ama urang rapalan. Kabungahan jeung kabagjaan ieu tilu insan teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Anu jelas ieu Raden Sadewa sareng Dewi Srengginiwati lir cai jeung tiisna, lir seuneu jeung panasna, ginugut tunggarasana jinulu sejen rupana. Ngahiji batin nya kengeng restu tiramana pikeun mulih ka nagara amarta daerah bumi Rotaung. Tunda lampah eta kacarios ieu kuntinali berata anu teras disedek ka leuweung. Nyata dipaksa ku Raja Jayasura. Aduh, ampun. Dek lumpat-lumpat kumaha da puguh ka hareup gawir ka gigir jungkrang. Mamalana ieu Dewi Kunti nali berata. Bade nekat ngagajeng kana gawir tibatan kudu karanapan ku hiji denawa. Sasamat dina manah kapandu Dewanata Suwargi. Cerik batin cerik balilihan kumaha carana meredih kana asihna Gusti mentak kana murahna anu makawasa sangkan aya jalan kaluar kumaha carana. Manusia ukuran sana jeung kahayang ijabah aya di nu maha kawasa. Jadi aing bulan madu di leuweung. Oleh nu ngaganggu. Dek disaranekeun dina gawir. Mun hirup sewang-sewangan patina sabeungeuntan. Moal pagi kasanangan tandana Papa Bupati wujud harapan Mamuradina kasilan Sindang laya api rahmat naparapatna Dacan mulih Pak Bupati. sareng tanamuluh Kapayun Pak Haji Ajo. pilih sarkalapatna urang Cibaduyut hapunten anu kasuhu pilih sarkalapatan hapunten anu kasuhu geningan anu kasuhu sakit tuluk kapihan pamugi nulungan sing jadi gaku Kapayun Pak Eka. Neneh nyelaka batur pariksa badan sakujur pariksa
sirna pulang tewoga mayarna Jungcunan kalbu bebene pamepes hati beberkan gesmanu ngarana oge atuda cinta pertama dina waktu anjeun keur disaemarakeun di Mandura baheula kunting sanajan kula teu bisa ngelekeun jago saemara anu ngaranna Bang Soda lanceuk anjeun balik nihil bari mawa kasedih tapi cinta tapi hate da puguh hate dipangpalerekeun ge hese kunti kagugah deui teh aya bejana yen anjeun teh cenarana kunti teu kahalangan ku anjeun geus boga anak loba tapi ieu cinta anu nyantel dina hate ngajengjenna angen-angen numpuk dina kolbu hese dipiceuna kunti najan loba keur gantina muasara jeung anjeunna ya anjeun tega ikhlas luasan lir anu putus harapan no Adah eta cobi
gera pasrahkeun gera ridokeun hate anjeun pikeun boga salaki ka kaula. Aduh ampun teuing Jaya Sura. Da moal baleg rumah tangga oge da pugul no gencang. No gencang anjeunna nu sakitu ngagedurna cinta tapi kaula teu saeutik oge kaula teh karepan boga salaki. Kaula teh resep ngukut ngasuh incu kaula teh resep ngasuh anu jadi anak sanajan geus galede ngasuh ku ilmu. Kalayan kaula teh boga janji ka salaki kaula kitu ngaranna cinta saperti anjeun ka kaula ge ka salaki kaula kitu. Sanajan ayeuna anjeunna parantos aya di beda alam barjah keur nuwuhan kaula tapi tetep aya kasatiaan maka simpatian kaula kerja di salaki. Moal lepas takuk hak sakitu anjeun ulah rek maksa bisa aya mamala nu teu hade Jaya Sura. Taya kajaba aing kudu maksa kunti. Sadaya kabur tak tuh disusur lompat di udang ngemecir diberik sampean aing. Bade perkaos si bae deui. Sagedena ge tanaga awewe anjeun teh kunti. Tibatan teu kauntun tipung katawang beas laksana kapidurian kajen paeh ngabale bangke ngajam pada bugang kulae kunti. Ban paeh molotot. Ya teu nanaon atuh pek sakarepmu. Sakarep anjeun pek dan kaula ayeuna nganukur salengkah deui kaula terek notokeun kaula ka gada gawir digawir anu sakitu rentul batu. Kunti ulah kitu no. Mending oge urang silitungtun di sisi laut. Urang simeuh kurasa kadede sili sebrok kurasa kasono. Urang ngobrol paduduaan riwayat urang ka tukang kunti. Moal bisa tenawa. Nah, tapi kamaksa kurang ajar. Ya. Sagedena ge tanaga anjeun. Hah? Halah kalabuh ki geulis kunti. Wah. Eta punuk geura. Buat ka nyoy-nyoyan gitu. Nyaan sanajan anjeun geus sakitu kakolotanana eta kageelisan teu leungit. Punuk Kang Cep aduh. Awak kalah beuki alus kalayan momplok. Bagja marina sugema kaula hirup jadi raja maka tengter lamun disagigireun aya anjeun. Hei kunti. Ieu kajadian teh aya nu nyarangkeun. Nyaeta sami anu keur silitungtun kurasa kayung-yung. Sili ciwit sili gemea Raden Sadewa sareng Dewi Srengginiwati eureun-eureun soteh tina banyoana aya anu cocorowokan barang direret si horeng eta teh ibuna dina sela-sela rungkun katingali ibuna anu parantos rarangsak anggeanana. Sampeanana baret cucuk kalayan parantos aya anu awor-aworan ku getih Gede. Ganta parah deui Raden Sadewa nyaeta nyabut panah nyanak jam paring hingga dilepaskeun keuna pisan kana tikorokna ieu denawa Jaya Sura hingga Jangji Jaya Sura. Loh, kajen paeh ngabale bangke ngajam panabugang tibatan tekain tun tipung katamang bias laksana kapidurian. Dijabah sumpah nahia ngemasing patet sekali. Kunti
gening duriat megatkeun pati Kunti Tuh. Cara menang Gusti Petengati nira Petengati nira kaget ku nirahan ningali sukanon bebela ieu ka kaula lamun sahanapeun ku kaula rek di aku anak rek di aku adik lamun budak keneh rek di aku anak lamun saluhureun rek di aku lanceu saha Sadewa ngagajleng tina ruh Ibu awas Sadewa ya teuing hidep Bu nah aya di dieu Ibu aduh ampun teuing kitu geuning pitulung nu maha agung pangacian Ibu kumpul deui Kasep anaking Sadewa teu sangka geuning salamet hidep teu papanggih jeung Bimanger anu mawi Ibu putra teh aneh kumaha ngeur putra teh bet tikoro di jotos ku pansanaka ngemasing pati tu makaning perlaya tobat ting anak teuing ieu si kurang ajarnya fitnah nya maksa Ibu saha itu Ibu Raja ti nagara Giretna si Jayasura baheula Ibu teh heukeur lanjang pan disaemarakeun manehna milu saemara meureun kaedanan ta si wawalak kitu kasep anaking lagu lama Ibu nuhun naon rupaha pinoa Ibu putra teh parantos jodohan Ibu tah saha ieu tenger tah ieu teh salasna bojo putra Srengginiwati anaki bantu Ibu aduh anjra hinggang puspita arum kasliring samira nomrit harga dongkongas gandane mawe laras tresna nindria anak Ibu geus jodohan temahna ieu penak sareng ibuna bagja anu luar biasa teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa nggih jodona Sadewa nyaeta ka Dewi Srengginiwati putrina Sang Hyang Anantagana lalampahan Sadewa Rarabi urang cekapkeun deui ka dieu Dirgahayu TPRI Jawa Barat anu ka-25 sakali jaya tetap jaya kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang siwataka